digarapna urusan batin ku ilmu tasawuf dikanyaw. Tah naon atuh satuluyna masalah anu diatur ku ilmu tasawuf teh nyaeta wa minas sholati ala nabiyyi khususon yauma jum'ati wa lailataha. Wa minas sholati teh wa harap atap minas sholati diatapkeun kana min sholatin nafilah. Jadi kaya yan bagi likul li syahsin ayyuk siro minas sholati ala nabi. Pantes perlu kudu kaja mak mukalaf ngalobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Sabab ku ngarumasakeun urang butuh syafaat Rasul. Kusabab biar urang ngabutuhkeun kana syafaat Rasul, maka pantes anjuran ilmu tasawuf bahwa urang kudu ngalobakeun maca sholawat ka Kanjeng. Faedah maca sholawat diantarana hadis Rasul kalayan ponok hadisna yang nyaritakeun kauntungan janggarakeun urang sarea saur Rasul sholatukum alayya mahaqot. Sholatukum ari bacaan sholawat maraneh kabeh alayya ka kaula mahaqotun eta teh matak ngaderikeun sababiah kana panglebur dosa. Berarti sebagian anu matak ngancurkeun kana dosa teh bahwa urang kudu maca sholawat ka Kanjeng Rasul. Bacakeun sakamampu urang sabisa urang. Sabab sholawat lain hiji wae, sabab sholawat lain nasar wae. Bahkan sholawat rupa-rupa, bahkan sholawat aya sholawat nado. Bahkan aya sholawat nasar tapi bisa dinadom. Nu penting ulah ngarubah kana kalimahna eta sholawat. Cara sholawat nari apa nasar eta. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhaddu bihil uqad. Nasar gue dinadomkeun wae teu jadi masalah. Pokok mau urang geus rada jenuh maca sholawat juga nari pun dinadomkeun mah jadi tambah semang. Sok perlu sanajan nasar nadom. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhaddu. Kan sok rajeun aya ustad, aya ajingan, aya kiai anu anti majar teh nasar sakali nasar tetep dibaca nadom sakali nadom tetep dibaca ulah nepi ka dibalik nasar dibaca nadom dibaca nasar. Nu puguh teu bisaeun. Kalau mau bisa mah nurutan. Tong hari ganing bacaan sholawat anu nasar bisa dinadom.